Etah cenah geuning ka glosir ge bisa nganyuk, matak atuh cenahkeun bewe mun abi nganjuk oge cenah ka warung teteh. Tah bes gara-gara postingan abi anu kamari anu nyebatkeun abi bade balanjana bade nganjuk heula ka glosir. Sedikit ceritanya bes, kamari teh kan abi teh posting video dina APK biru setelah ku abi diposting dina TikTok teh. Dan ternyata aya anu ka warung, masih kerabat lah, lain kerabat masih tetangga. Kebetulan kan APK biru abi mah bertemannya sareng tetangga-tetangga teh. Anjeunna ka warung, ka abi teh nyebatkeun kieu. Gening eta cenah bisa nganyuk ka glosir, matak atuh cenah wajar we mun ayeuna cenah aya nu nganyuk di warung teteh oge, da teteh oge cenah ka glosirna nganjuk. Nah kitu cek abi teh, mana aya glosir anu mere nganjuk, nya oge abi teh entos langganan ka glosir eta. Tapi kan teu semua glosir mere nganjuk, bari jeung di mana aya glosir mere nganjuk. Hei dangukeun, lamun ayeuna aya glosir ka abi masihan nganjuk, terus ku abi ayeuna di dieu dianjukeun deui ka pelanggan, tah engke abi kanggo mayar ka glosirna ti mana? Kan abi teu aya keur mayarna meureun lamun dianjukeun deui mah. Barida atuh eta makan saukur kontennya nyebatkeun abi dek nganjukan balanja ka glosir teh. Da mah nya atuh abi ge nganjuk, da mah aya nu masihan nganjuk zaman kiwari mah. Kadang sok hayang seuri ku pelanggan teh, kadang sok kesel oge nya ka pelanggan-pelanggan teh heueuh. Bingung jeung anu teu ngarti kana dunia konten mah. Da eta mah atuh saukur konten ayeuna abi nyebutkeun edek nganjuk belanjaan teh. Da barina ge asa moal aya glosir anu mere nganjuk ka warung sanajan geus langganan oge. Nu ngaranna glosir mah bujang-bujang kamasihan nganjuk kitu nya, kirang 1000 2000 ge kan urang teh dipotong deui we barang dilaanan deui. Nya panginten sebagian aya eta ge glosir anu masihan nambut, tapi da di abi mah teu aya anu kitu mah. Lamun aya glosir anu kitu mah atuh abi oge moal bingung kanggo nombokan meureun mun eueuh balanjaan teh nyang mun geus sarereep tadi warung, tinggal angkat teh ka glosir nganjuk heula ke barangna payu dibayar. Tapi da teu aya di lembur abi mah atuh anu kitu mah. Sok hayang seuri da ku pelanggan anu kararitu teh heueuh asa kot sangeunahna we cekengan nganyuk ka glosir teh meureun maruk babari we cekengan. Sakitu heula we nya mini vlog abi dinten ayeuna mah, hatur nuhun, bye bye.